Cai, Kabupaten Bandung samping Bulungan. Gerak tanding masing jujur, dipilih sareng di pilpres. Pada mawa manfaat, nu didukung sareng nu ngadukung. Haja Herma Komalasari di Partai Golkar nomor 2, daerah pemilihan hiji, 5 kecamatan 4 desa. Haja Herma Komalasari nyuhunkeun didukung ku sadaya, urang pada untung Kabupaten Bandung sabilulungan. Kecamatan Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Pasir Jambu, Kecamatan Soreang, sareng Kecamatan Kutawaringin. Pribados nyuhunkeun dukunganana, dongkap KTPS kaping 17 April dinten Rebo. Coblos nomor 2 Ibu Hajah Herma Komalasari SE. Insya Allah balik memberikan manfaat, berjuang bersama rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Aturan hadi nepangkeun Hajah Herma Komalasari, bade babakti kalemah Cai, Kabupaten Bandung sabilulungan. Gerak tanding masing jujur, dipilih sareng di pilpres. Pada mawa manfaat, nu didukung sareng nu ngadukung. Haja Herma Komalasari di Partai Golkar nomor 2, daerah pemilihan hiji, 5 kecamatan 4 desa. Haja Herma Komalasari nyuhunkeun didukung ku sadaya, urang pada untung Kabupaten Bandung sabilulungan.